Saan nganton. Hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, gawat, gawat, gawat. Oh, rek ngaliwat. Ayo atuh aing rek ngaliwat mah. Ayo rek ngaliwat mah. Ngaliwat di mana? Oh, aing geus heubeul eta ngaliwat tuh aing geus sono kana sangu liwat. Lain rek ngaliwat gawat. Gawat. Ayo lah keun we urang mah. Ngaliwat mah komo hayang euy. Gawat aya nu Aing sangu mah makel eta oge urang mah ngan aing ngadengelik ngaliwat mah hayu. Arek di mana atuh? Mah aya beasna aya. Lain rek ngaliwat. Gawat aya nu cilaka. Oh, rek jeung pedanya. Oh, kan urang rek neangan pedana mah, rek neangan pedana. Hon, sok we geura isikan Nges, ngaliwat mah tadi, ngaliwat mah dia mah rek ngumah ka ditu, rek ngumah ya mah. Oh, jeung ngaliwat mah urang mah. Rek eta mah rek ngisikan heula mah da. Kudu mawa peda cenah euy. Lah aing mah kudu kalemur heula meureunan. Peda anon teh sagala meureun kudu aya ngaliwat teh. Peda naon deui mang jeung naon mang peda lain ngaliwat aya nu cilaka kudu itu tuh kudu digotong. Oh kudu mah terong atuh ai terong di dieu kumeureunan kudu ka mana nu gede nu leutik terongna aing meuning geuna jeung dun sampo sia dun sampo mah ngeunah sia hek di ieu diseupan ditumpangkeun kana ieu teh kana luhur liwat sangu teh. Eta teh si dun sampe teh tah ngeunah eta teh peda ongkos tumpangkeun deui tah kitu. Astagfirullahaladzim. Terus make minyak. Lain ngaliwat da tadi ngaliwat mah da didinya mah telat ngaliwat mah tadi aya nama lain aya nu cilaka hiap ka rek jokot kantong ieu mah. Oh, kan we terong mah ku urang terong. Lain kieu pan ayeuna teh bagian mawa pedanya urang teh mawa terong. Ai cek urang mah lah terong mah euy asa hese geus meuning kana dun sampe we lah diasupkeun ditumpangkeun cara tadi. Lain ngaliwat ya mah darusuh rek nyokot kantong itu nu cilaka kudu digotong ya. Dek balik hiap. Heula, pan rek ngaliwat heula. Lain aya nu cilaka hiap kudu digotong. Itu dengan terong mah atuh teu kudu bawa kantong kitu. Mang teu bawa kantong ngala terong mah ngaladun sampe we ngaladun sampe aing. Dun sampe nu ngeunah mah. Ya dun sampe teh ditumpangkeun sia kana ieu kana liwat terus diuyahan, diminyakan ngeunah sia teh. Terus pedana mah ditumpangkeun tilunya. Tong loba teuing tilu. Rek duaan ya teh, loba batur. Iya, tuh kudu digotong gitu. Oh, dah hese neangan terong na mang. Geus dun sampe urang mah asa embung neangan terong mah. Wah di dieu batur di lemur ngadagoan di lemur. Iya. Mungkin we atuh make jeung eta hiap di dieu lah. Rusuh itu urang tulungan ka ditu. Astagfirullahaladzim. Keheula ngaliwat cenah kudu dina ieu. Ilaha illallah yeuh sakumaha eta. Aing ngeureut atuh. Eta teh geus lapar mangki kituan teh. Keheula atuh sing sesok beasna ayakeun heula. Sing aya heula kudu mirun seueur. Ya ilaha illallah. Ya kumaha ari maneh eta. Ya, tadi ge ngaliwat mangan ngan didinya mah eueuh geus siap. Naon jeung careuh? Iya, iya mung jeung careuh. Urang nulungan batur, paduli aing jeung careuh henteu. Teu nyaah ka batur balik jeung urang diru jeung careuh cenah ngaliwat. Aing kumaha meunang careuh meureun. Mah gak ada careuhna atuh nempo. Tong dipeucit lah aya careuh mah. Orang kukut we euy karunya eta rek ngaliwat cenah euy. Tadi jeung peda cenah, jeung terong. Make careuh. Sakumaha aing liwat. Jeung careuh daging careuh.